Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Gumilar ngalenyap. Gecop dina hatena yen nya si Jajaka teh rek di arah patina. Komo barang manehna mireungeuh si Jajaka bangun anu kadese. Napasna ditahan, ngarasa paur sarta hariwang ku kasalamatanana. Anu sejen nya kitu keneh sarua pada hariwang. Ting rarenghap narahan napas. Sora anu sarurak jeung kalaprok dadak cempe diganti ku dugdegna jantung dina masing-masing dada nu lalajo. Mang salampangkeun ka si Jajaka anu kana tangtu maranehna bakal nyaksian hiji adegan anu matak kukurayeun bulu punuk lamun si Jajaka teh teu bisa hasil nyalametkeun diri tina panrajang lawan-lawanna. Persis dina kayaan si Jajaka keur kacida bahayana. Gojlong Gumilar loncat ka pakalangan sakiceup maehna geus bisa ngaragrageun dua lawan. Waktu aya nu ngagorowok nyebutkeun aya polisi. Gumilar ngalieuk hiji kasempatan pikeun si Gani nyaeta salah saurang anu narajang ka si Jajaka sakilat manehna nyabetkeun bedog rek nyabat sirah Gumilar. Gumilar rikat ngalalapkeun sirahna tapi lieur teuing bedog si Gani nyerepet manten seseukeutna rek ngahakan beungeut. Anu pikeun manehanana mah geus taya dangka pikeun ngagilek atawa nakis komo deui ngejat lantaran kayan pasangan badana keur kacida gorengna. Iwal tipeureum teu kuat ningali burelakna beuteung bedog anu geus nyampeuk. Tapi si Jajaka teu cicingeun. Mireungeuh panulungna diancam bahaya bedog. Sakilat maneh ngagunakeun gerakan lap-lap nyamer anak hayam. Awakna ngalayang kadeukeut si Gani bari nyabat pigeulangna. Bari nyabat pigeulangna si Gani anu keur nyekel bedog sarta diteruskeun ku meupeuh cukang irungna ku leungeun kencana. Sedeng suku katuhuna nejeh bujur Gumilar. Anu kajadianana hebat oge. Bedog si Gani teu tulus barang hakan malah si Ganina sorangan anu terus ngabebengkang nangkarak bae nungkupan beungeutna anu baroboran getih tina irungna. Sedeng Gumilar ngajolopong nang kubag. Sanajan irungna megekan lantaran nyium taneuh tapi manehna salamet oge teu kasurilam bedogna si Gani. Korejak Gumilar hudang tina gerakan maung lugay anu saterusna ngakacreng dina gerakan bajing luncat. Sakilat geus nyang hareup kaupatan lawana. Anu ku nempokon gerakanana Gumilar kitu teh pating puringis bari malunur unur-unuran. Sedeng nu saurang mah masih keneh ngabebengkang. Bari nungkupan beungeutna can waniun hudang sieuneun ku Gumilar meureun bumeh tadi make ngabongohan rek ngadek. Ret deui Gumilar ka si Jajaka. Serenge seuri. Sedengkeun si Jajaka ngemangkadu olohok mireungeuh tadi dua gerakan Gumilar anu geungdeleueun jeung kacida bahayana pikeun lawan. Nuhun saderek ceuk Gumilar
nyelan ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman nganuhunkeun ti ditu nama. Sawangsuna kuring oge ngaturkeun nuhun kana pitulungna saderek. Walod si Jajaka bari gap nampanan dengan Gumilar, maena oge nganuhunkeun sarua. Da upama teu ditulungan mah can puguh salamat. Yang harapan musuh opat anu memang teu bolos strong kosong teh lain pagawean memeh dahar. Aya naon eta ya? Baku ari geus aya anu memurah nyawa teh. Naon sari-sari palebut awewe? Dua urang upas anu keur ngajaraga di kawadana Anting Torojo lantaran aya laporan yen si Godeg aya anu keur galungan. Atawa di Cigodeg aya anu keur galungan. Nu saurang nanya ti paporongos bari ngulang-ulang papentung karetna. Ya, goblok sada jeung kaributan sagala sade. Bubar goblok. Nah sade. Hayo tutup permainan teh. Upas nu saurang deui marentah supaya tontonan sing kayo teh ngesan sarta nitah bubar kanu lajo ulah ngagimung kitu. Semohon mangga kokolot doger sing kayo mani mamadapan. Saterusna manehna cuci ka panjak rombongan anak supaya beberes. Boro kayak dos ya. Bakwan Gus. Tongtonan penca bikang teh siapa? Iya sok ditunggan kule ributan gini sadeh. Nyama sadeh ulang aja. Sok tinggal ributan wae anjing. Iya nu lajo deui kalakah ditarangap ningali anu galungan teh. Bapak lain dipisah. Ada siapanya nyaksian anu parabut nyawa seli podaran teh. Mikir tuh Bapak. Malik ayeuna mah ki upas teh kajalma-jalma anu masih tinggal riung. Kamasing kalolot wae saja Bapak. Resep kena kalibutan teh sadeh. Sabada bubaran teh lain buru-buru nyaringka. Kalah ting laliud we kawas anu hayang nyaho kumaha jucungna eta kajadian anu patelak. Nu diperong teu burung seber oge neuleuh upas anu bangun garang teh. Panonna mun delik kumis centang katambah bari ngulang-ulang papantung karet. Buriak we bubar malah aya anu kukulutu sagala ngan teu wanieun alita hikmah. Kokodoreun teuing lah. Kepuguh make kudu misah. Kuriak teuing kadon kalingitan hulu. Kitu nate bari ngabang bios bareng jeung anu loba. Srog upas anu saurang nyamperkeun kanu keuting lariung. Red ka Gumilar selenge seuri bari pok nanya anu ada geus wabuh. Geuning jana. Aya naon cenah ieu teh jan? Upas Martin ngaranna teh. Nanya ka Gumilar alias Wijana. Eta juragan. Mohon awitan nama ameng lah babarayaan namun rupi nama kalepasan kitu manawi Gumilar setengah ngilungan anu padahal mah mehna oge teu ngarti anu jadi alatanana naon sababna pangna si Jajaka diasupan anu saterusna pada ngoroyok. Oh gitu. Tadu jeung make bedog sagala rupa. Naon parabut awewe deh. Cek upas Martin bari malika baturna upas Ado. Semua sanes dupi nganggong bodog mah rupina supados namihan sieup teh nate. Nyakeun bayar lah. Sugan teh gulut kahaja upas Martin teu kapapanjangan ongkong ngarasa era deui rek dijadikeun urusan teh lantaran maranehna geus ngarasa kahutangan budi ku Maemot. Mineng dibere kuah angin lodeh jeung angin kacang alias haratis di warungna Maemot. Geus puguh udud mah mineng pisan cak-cik teh paribasa. Cik ngecok heula sabatang. Bari iraha mayana oge.
harita oge bari ngaleng punduk Gumilar bring we ari tidinya nyamperkeun warung Maemot. Gumilar teu poho ngajak si Jajaka ngaisarahan ku kiceupna ngarasa melang bisi engke dikoroyok deui. Si Jajaka atuh daekeun manehna nuturkeun pandeuri. Sanggeus dibere ngopi mah ciu kopi sagelas hewang katuta lawuhna pisang goreng cau lampeneng koneng mani biak 5 sigi sewang lewas we upas arinit deui tidinya bari marawa bungkusan deui goreng pisang anu kali dina piring dibahankeun ku Maemot hatur lumayan kanggo landung tiris cenah. Saliosna upas Gumilar mah leos we ka dapur bade jeung si Jajaka. Dar didinya ngobrol babakuna mah Gumilar anu ngajak cacarita. Naon sababna pangrang nepi ka aya kajadian kitu? Lantaran anu kajudi ku maranehna mah nilik peta sarta ucapan jalma anu tadi ngarojok teh kawasna muasalah deui eta teh tangtu musuhna anu ngahaja ngarah-ngarah pati. Si Jaka anu ayeuna ngaranna geus kanyahoan nyaeta Arman si Jaka teh. Harita teh manehna kakara datang ti Miramare tas di Uwana. Ari lemurna mah di Mancagahar. Hirup kadua indungna lantaran bapa nama geus diheula maot keur waktu manehna leutik keneh. Sabot kadaguan wahon manehna kukulintingan sarta terus we lalajo. Ari anu tadi ngoroyok teh ya memang eta teh musuh-musuhna. Musuh anu sabenerna mah si Gani anakna Haji Kusen. Di Cikoneng mah geus kakocap, geus kakoncara, geus kasoor. Sajabana teh jelema jegu teh pinter ulin deui. Mimiti panereng teh dina keur waktu aya pesta, nyaeta pesta raja di Pameungpeuk Garut. Lain Pameungpeuk Banyaran. Harita Arman ngahaja lalajo ti Mancagahar bareng jeung kapilanceukna Nyi Arum anak uwana. Parawan keur sedengna bijil bulu mayang. Sanajan lain anak menak oge rupana kasup kana kolom awewe geulis. Keritana atawa keritan beungeutna lonyod ngadaun seureuh. Mun di cakrama popon mun kitu. Ngadaun seureuh sari manis perbawa 2 pasang pipi dipapaesan ku karang anu mencenit sagede baskom. Henteu getang anu mencenit uhureun bibir belah kenca. Irungna bangir ukuran urang Sunda, lain mancung seperti irung Walanda. Bulu panon carentik ari halis ngajeler paeh melangkung lestreng papasangan. Merenah pisan pokona malah barasakra. Waktu keur sasalendep bareng jeung anu loba gok pangih jeung si Gani anu keur pating suruntul ayang-ayangan jeung para baturna. Nu daratang kadinya lain deuk lalajo teuing tapi kitu ngadon salaman sulumun nyangan anu herang-herang. Dina usum lalajoaneun mah tara hese nyanganana.
Parawan-parawan pingitan teh rabul kalaluar paginding-ginding pakaian nu biasa dipake satahun sakali teh harita mah ting geleber satengah dipamerkeun sing geleber mun kitu nya. Rea sigani ka Nyi Arum anu kenangtung ngarendeng jeung Arman. Keur lalajo oge Mang Nut ya Mang Nut harita teh. Ngaran-ngaran laki irung coreng atuh mata karanjang neuleuh Nyi Arum teh boga rasa nimu manggih sakitu harita keur ngarendeng jeung Arman karepna mah hayang ngaganggu leungeunna geus ngagerek hayang nuel nyawel atau geus garetek hayang nuel nyawel dar manehna motah cicirihilan jeung pada baturna. Ulat kelet, lunat tindat ka Nyi Arum, agu masih pokoknya masih gamar mot ngasin. Jadi itu nama pasang aksi hayang ditaksir meren. Leungeunna motah meta pedah make eloji jeung di alian emas stempel mamerkeun pangabogana. Sarengeh deui sarinemongkeun huntu emasna anu ngapurinyai kawas sungut Leon Barongsai. Tilu huntuna dipasang tebudu ngagebur matak serab nu ningali. Ari barang pake potongan bocokok. Mireungeuh petalaku anu japilus teh matak rehe nu nempona. Nyi Arum pindah nangtungna ka kencaeun Arman. Atuh katampa ku sigani mah teu kudu nimulkeun panas hate boga rasa dipangejatkeun ku awewe. Sigani ngecipan ka babaturanna ngajak nikahan ti dinya. Bring atuh patututur lempangna ting gilisir ka hareup Arman. Palabah Nyi Arum pisan sigani ngajaregjeg api-api kasedekeun. Padahal manehna boga maksud rek nyawel pinareupna Nyi Arum anu nyeungseng. Anu katempona lir buah cengkir gumading we papasangan anu masih keneh peungkeur. Aya baheulanya palengkeur kitu nya. Tapi Nyi Arum anu keur ditata di keneh oge geus surti kana ringus jeung lingus ciriwisna lalaki cunihin sakilat leungeun sigani anu deuk nyawel teh teu eleh rikat leungeunna ngakuriwal newak leungeun colonos bari awak ngagesel maju saeutik ngangsolkeun suku katuhuna dipake ngael suku sigani bari dibetot saeutik atuh kebru sigani ti susu. Tekalis di samping kebat teu ieu jadi halangan. Teu ieu kagok kana gerakanana. Goreng-goreng oge Nyi Arum teh warahan bapana sorangan kiraksa anu kaitung cawara moyan oge di Mancagahar mah. Kurang ajar sih ya. Make de tua cawe sagarupa. Nah dari kirana aing teh boneka cocokan, kurang ajar. Nyi Arum nyereng kanu keur kusakuasa dina tane. Ger atuh sakur anu nyaksian mah sareuri. Lucu ku polahna Nyi Parawan anu medengkreng bari kewer samping nyingsat nengah bitis. Oge teu kawasa mileungeuh budak ngora anu kasebut weweg busakel ngadon ngajampana dina taneuh anu saterusna kokorondangan nyampeurkeun batur-baturna. Teu beda we ti nu keur kukudaan mawa ulin budak. Korejat sigani hudang. Beungeut beureum cai euceuy. Ngalaman wiwir yang di kolong catang nepi ka ngarandapan ragragu awewe tur di parelong jeung disengsirikeun ku jelema loba. Arman geus boga sangkaan yen sigani rek narajang. Geuwat narik Nyi Arum supaya cicing tukangeunana. Sedeng manehna nyang hareup sagemlengna kasigani bari panon rancingeus waspada nitenan gerak-gerik lawan anu jumlahna opatan.
kurang ajar sia goblok ngobongohan sia disasaak saku aing cek si Gani morongos mikeun ka era bungan we atuh boga kokon teh kawas anu palid wae nah teu digebrak ku paraji selain teh Arman teh eleh saeutik oge teu ngarasa gimir anu antukna ger we galungan tapi ngan kakara oge sageprakan si Gani geus ngajuaro hiji poe Gumilar keur Cinekul diuk dina golodog keur nungguan Arman anu halita geus jadi sobatna geus paheut janji yen poe eta teh manehna rek kontrak miramare Gumilar reka pauhi sedengkeun Arman reka uana nyaeta kaki raksa Bapak nanya Arum anu can sakumaha lilana kiraksa saanak bojona bubuara ka miramare buburuh jadi kuli kontrak kiraksa sapagawean jeung pauhi di bagian panyortiran imah nama di Mancagahar culwe dipihapikeun ka indungna Arman Alek manok di ditu ujang Maemot nanya ka Gumilar anu harita masih Cinekul dina Bang Barung yang hareup ka jalan ya ari betah mama atuh lamun henteu mah nya wangsul dewe engke oge mah tebih kitu mah miramale teh geunya Gumilar malika Maemot ih ai si ujang nya atuh jauh mah ujang tapi ai rek balik mah bisi wae lantaran mobil kontrak tanah lowong sok aya anu kadarieu malah ayeuna oge lain aya cenah anu balanya ka pasar Pameungpeuk ujang aya mah mung ieu Arman asa lain-lain teuing nya sok sieun teu kabujang we abdi mah mangkane tos siang Gumilar semu hariwangeun aker nyamu ada isuk kene atuh bejakeun we ka aki maneh nanya nya deui suluh eloan gitu nya lantaran ayeuna beak mah sabaraha poe deui oge ngandalkeun suluh meunang meuli ti nu nanggung malah ti sakumaheun atuh hamurna keur kitu rong heap ti arah Arman datang baraya di kajauhan kene oge geus nyarengeh nyeueung sobatna anu geus saged ngadaguan manehna nah lain-lain teuing atuh man mani geus kasok kuring nungguan di tali keneh ceuk Gumilar miheulaan nyarita negor ka babatonana ti itu nama isuk-isuk keneh atuh jan wahana oge ngajugrug keneh tuh hareupeun pasar ngadaguan anu balanja hayu atuh rek ngeureuyeuh mah lain wae nya ayeuna we dan ke oge di jalan kasampeur cek Arman ngajanteng hareupeun Gumilar maning oge magat di dieu ngalah teu capek ujang ngopi we heula atuh ayeuna mah Jang Arman sok ngopi saaya-aya tah aya kue ambarku kayaknya kue apem sake mununguna sok manggilkeun kopi atuh ka ditu Maemot ngaret ka Gumilar nya ngopi heula we atuh nya man da ngopi heula nya ambeh teu asup angin lah aing ngopi heula mah kojengkang Gumilar ka jero ngawadahan gula kopi kana gelas cueur ditinyu ku cai ngagolak tina teko anu salilana nagen dina hawu terus nyampeurkeun di kasobatna sok kopi teh diteuneun dina palupuh neges herang palupuhna teh balas loba dilap teu disamakan unggah atuman tong didinya cek Gumilar bari ngawadahan goreng sampe sok diteuneun deket gelas si kopina tuang lama di ditu teh Jang Amarnya dales teh Maemot bari ngaladangan anu barang beuli nanya ka Arman leungeunna mah jongjon we nyukan angeun lodeh kana piring sangu pun ua mah rakana pun biang gitu
Abdi mah tos teu gaduh bapak mah. Esuning abdi mah kalebetna anak yatim piano mah. Walon Arman bari marongkong gelas si kopina. Oh, sareng tuang ibu we atunya di Macagahar teh. Maemot nanya deui bari so ngasongkeun piring alas ka anu deuk ngadondahar. Semuhun mah. Tayna mah ngahiji sareng pun uwa. Saat-saatna didamel di kontrak mah. Oh, tawakal atuh Jang Arman mahnya. Cek Maemot bari meringan di sangu lantaran ondek dahar teh lain saurang. Telila gerung wahon anu dek Kamiramare teh norojol. Jadi stop oge regue eureun persis dina pengkolan di jalan anu kakontrak. Supir teh geus hideung deui. Geus hideung deui lantaran di Cikodeg teh minangka pangreuyan anu dek milu Kamiramare. Nya di warung Maemot ngarumpulna bari ngaropi anu mata kacida payuna kajojo di mana-mana di eta warung Maemot teh. Waktu Arman jeung Gumilar rek ciak-ciak arunggah kana wahon, Maemot papatah heula supaya ulah sayembarana di panyabaan sarta teu kurang-kurang mihapekeun insuna ka Arman. Lantaran kakara pisan Gumilar mah lantaran ka kontrak teh, luntana ka kontrak teh. Biur wahon init mimitina nu disorang teh pakebonan jeung pahumaan. Selang-selang ngaliwatan lemur anu imah-imahna culcel patarenggang. Bus ka kebon karet anu rajeg sapanjangna. Teu pantes disebut kebon pugus sakitu. Ngagegedegena pantes mun disebut leuweung karete. Leok mobil pungkal pengko nyurang jalan nanjak mudun nu dibalai ku kora dibales mulanya dibalai ku koral. Tapi tengah nama teu kating cakuban mobil. Ngacelemurung jukut anu jara di sapanjang jalan. Telila breh bedeng-bedeng mobil geus mimiti eureun-eureunan lantaran loba anu talurun. Arman mah jeung Gumilar masih keneh anjeut ceuleuh lantaran anu rek dituju masih jauh. Bedeng uana mah deukeut ka pabrik. Ari bedeng-bedeng eta mah bedeng kuli anu digarawe di tengahan. Nyaeta tukang nyadap karet. Tekung selila manggih deui bedeng-bedeng. Arman jeung Gumilar jratru talurun lantaran nya didinya pisan bedengna kiraksa teh. Ari tempatna kita di mana man? Gumilar nanya ke Arman sangeusing saklan koral. Nya teh jauh ti dieu meureun. Da digawena oge sarua di pabrik. Geus aya mah miluh heula we ka kuring nya. Keun ke urang tanyakeun ka wa. Walon Arman, bring atuh dua sobat teh lalempang deui ti dinya anu sapanjang jalan marapat imah-imah sapotongan anu tembong ukur barudak leutik utay keur arulin. Kolot-kolotna mah eueuh anu tembong saurang-urang acan boguh keur digarawe di pabrik. Gok anjog ka imah kiraksa dikunci. Puguh saanak pamajikan keur digarawe keneh. Atuh ge luarna dariuk bari nempokeun barudak anu keur ulin. Tekung silila burudul pagawe anu kaluar ti pabrik. Recet galecok teu beda we ti jog-jog monok. Si horeng anu digarawe geus bubaran, riab maruru ka sabedeng-bedengna. Maimo jeung Nyi Arum gagancangan muru ka bedengna. Ari breh teh berebet we Nyi Arum lumpat muru ka Arman bari ngagorowok bangun anu atoh. Alah Arman geus lila man. Sanajan dina umur mah Nyi Arum teh sahanapeun Arman, tapi kulantaran sifat adi turug-turug batur ulin ti leuletik geus gede oge tetep we nyebut ngaran. Parantos ce.
parantos malah terus hampir bulukan balas nungguan teh ce. Walon Arman beri nyerenge. Entah jang bibi mah. Nyi Arum nanyakeun indung Arman, reet ka Gumilar rada garegog mireungeuh budak bujang anu keunangtung teu jauh ti kapi adina. Henteu ce. Mung emak mah ya ngintun salam we, ya saboboko salam naon ce. Kanggo Ece cenah kitu eta. Mayan cenah kitu. Jeung saha man? Jeung saha ka dieu? Mak Imol nanya sangus deukeut ka Arman. Cetrek muka kunci panto. Ieu sal ngalencangan wa. Ieu teh putuna Pak Uhi ti Cigodeg. Kutan digawe keneh meureun pauhina oge nya. Da biasana oge bareng jeung Uwa. Heeh, balikna teh. Ya padu ka jalero. Ceuk Mak Imol. Dupi bedengna teh di mana, Wa? Arman nanya. Itu di ditu, di sisi itu, beh sisi. Engke we dituluhkeun ku Yuyumnya. Oh. Nya. Mak Imol ngamparkeun samak sulam. Sanggeus dariuk Nyi Arum hidang curcor nyecian cangkir. Nyician cangkir seng disodorkeun ka semahna. Sok cai oge, cai we ujang dawuhna naon di mamah kitu tanya. Heuh. Eueuh danat dangking nu kali tau. Eueuh tidak mau ujang. Ibarat aya danat dangking kitu nya. Wah ujang cai ujang mun aya mah di beres ku mah teh. Sok ieu cai kengeng tadi sugi ujang. Hampura cai lencangna deui nya da mah nya teh di panggodogeun anak kucing mah ujang. Kenemian teh nya cai we ujang. Mak Imol balik ngarelet ka Gumilar. Samios mah. Cekap katampi sageoge mah ceuk Gumilar bari maling relet kanu nyodorkeun cai kalius malika Arman anu kejongjon teup ari prok ari sarengih we Arman saileutik teu lila kurunyung kiraksa datang kakali balik ti pagaweanana ditanyakeun ku Mak Imol bareng henteuna jeung Pak Uhi bareng cenana puguh 10 pisan gaweana teh. Sanggeus ngobrol sakedeung sakumaha biasa anu anyar tepung Gumilar pamitan rek terus ka bedeng akina ngan kulantaran taca nyaho manehna mental dituduhkeun ku Yuyum atuh dianterkeun ka itu nya sok Yum ceuk Mak Imol. Gumilar geus ngajanteng ngadaguan heula Arman nu teu kanyahoan ka mana ngarelesna. Anu pingantereun geus ngajanteng pahareup-hareup. Taya anu lemek, taya nu nyarek. Duanana ngadon paheneng-heneng. Ngan reretna we anu cumalita teh ocon panon hamun di duna mahnya. Cumalita teh kawas anu silih taksir. Kituna oge ngan sakilat-sakilat ngadaguan bongohna. Mun parang bantok teuteup ka awewe sok ngeluk tungkul bari ngucal-ngucal tungtung kabayana teu beda we anu keur samar pola. Nu lalaki ngabalieur tumpat tempo kawas aya anu diteangan. Nah kamana atuh Arman teh? Gumilar ngageundeng setengah nyarita ka diri sorangan tapi bari ngareret ka anu digolodog. Kadengaranna satunya. Nyi Arum mairan ret deui ka Gumilar set nud masing-masing jajantung nangga geter tepupuguh nu awewe nyeblak mung duka nyeblak cekeh duka nyeblak naon nyeblak ngarelet ka gebah ku pamora panon anu ngandung daya tarik. Sedang nu lalaki kawas anu beunang ku aji pilempeuhan keletna Nyi Parawan nemus jajantung nimulkeun geleterna oyag anu saterusna
cak tiglu gelir tulag anu ngadurugdug. Sawios atuh Arman mah tong diantosan atuh cek kumilar neger-neger maneh. Ya mangga atuh terangkung. Nyarum nemaran bayi tungkul. Jung cengkat memeh ngalengkah ngaret heula ka gumilar ngahayukeun. Jurelat. Bitis Nyi Parawan koklebatan mapai jalan satapak sisi kebon malibir kagigeun bedeng dituturkeun ku gumilar anu rutlet nyeumutan anu keur lempang hareupeunana. Tina sirah tug nepi ka suku teh lapur jadi sasaran panon anu panesaran. Nu boga nama teu nyaho-nyaho noyod we jongjon milihan tincakeun. Anjog ka bedengna Pak Uhi anu perenahna sisieun kebon. Kasampak teh Arman keur uplek ngobrol jeung Pak Uhi. Ari rong heap sarengeh we Arman seuli nya kitu deui Pak Uhi rutlet ka Nyi Arum jeung kala incuna. Geuning eta Arman geus miheulaan geuning. Ih, Arman kumaha sih? Majolkeun teh teu nyaho cenah. Ih, dasar ih sadang. Nyarum ngadelek ngajangilek semukeuh. Nya Arman mah ngadurakakeun Hana sidaguan saila-ila ari ieu geuning geus sampogo di dieu gumilar negor bari seuli solongkolong we gumilar nyamperkeun akina. Dia geuning kadaon jalan pauhi nanya ka gumilar. Daerah naon? Mung ieu we nganter Arman hoyong telang ka dieu. Haki saur nini suluh tos seep lagi. Upami aya suluh elwan mah ya. Sae mese dewe cenah. Ya bulan oge geus pesen. Wah, di jero mejong Jon. Ngarobrol ayo. Pak Uhi ngaret ka Arman jeung ka Nyi Arum, kojengkang ka jero miheulaan lantaran haitaken oge